gitu. Padahal ya jadi dangdutan enak sih aku mah. Aku adalah insan yang tak punya Mentong gitu dangdut. Dangdut di dada. Siapa mah gandeng kunyuk dengan kedua suara aing tuh enaknya teunaheun lah. Eueuh kopi udud dangdut nih nu betan kitu. Sia sebagai adik aing kudu nurut ka aing. Lamun aya kopi aja udud karek aing nurut teu ngeunaheun kana ceulina ge suara kieu mah. Dangdut. Dangdut kumaha cungor. Padahal ge enak goblok. Cangkir kopi, tanu kitu dangdut mentong nu kieu. Kopi goblok nu kieu keur sia mah teu ieu teu update hirupna sia mah. Aing teh apa? Legu. Naon sia deui? Nah, ya naon ieu adi lanceuk para sia kieu? Masalah aing ieu mah. Sia mah mulai ikut campur. Parasek naon kumaha aing we? Secangkir kopi buru aya mah secangkir kopi angket jadi aya nu nganteuran kopi buru secangkir kopi lah. Sia teh tarik secangkir kopi we kunyuk. Aya ngopi aing jeung udud. Iya lagu keur enak ieu lagu keur update ieu. Teu ngeunaheun keur teu gablek duit kieu mah. Lah, Sia. Sia ka mana deui? naon teuing? Ya mending keneh nguseup jeung aing tuh kamari ge aing kamari nya di ditu. Nilem sagara dek kieu ting giriwil anjing. Naon dirasa sia oding? Naon nguseup sia pangedulan? Daripada hulang-hulang kieu tah ka parese. Ulang kumaha goblok? Cicing gane sia teh tadi emosian lawan. Geus moal aing ngomong jeung sia lah. Bener mah. Moal jeung mantuk si kehet aing keur nungguan kopi ieu tuh gawe. Kagak jare dog Kitu kitu. mah cungor. Panggilkan gawe aing ieu. Sok udah dangdut lah ulah didengi si oding Sia dangdut teh koplok. Dia keur usum ieu teh keur dina panggung depan aing sebagai musisian. Pan kudu dangdut wayah kieu mah. Dangdut kumaha? Sesuai jeung isi dompet eueuh duit mah mentong lagi kitu dangdut. Dangdut. Heueuh dangdut sok. Sia mah hayang we dangdut. Pan aing bisa na dangdut tunggu secangkir kopi sok buru. Bagaimana aku kan betah di rumah. Si Cumur juga nu heueuh bari nyanyi jeung gitar. Tengenahan goblok. Si Oding ngajak ribut ya mah. Lo cak Oding goblok. Si Oding goblok. Cungor sia. Aduh. Hayang naon sia beunang ku aing cungor. Tah bang tah. Tah naon punya sia? Naon sia ha? Aya naon sia Cumur? Lain tadi keur awa. Aing ditaronjok bang ya. Teu ngari pusia aing keur ngamusik. Nyanyi aing kana sia nu goblok aing. Aing sia maksudna ka aing ngomong sakitu suara aing enakeun. Eta sia teu ngeunah cenah. Teu ngeunah di manana keur aing. Hah? Teupan sorana malegar. Dina bebeakan aing ku si Oding wa. Ngaina bebeakan kumaha? Cenah naon tim ceretul cenah di pos ronda cenah garawe cenah mending jeung aing ngusup cenah Ulah garawa. sok usilan babah sia ge keunah moal nguseup ku aing sia mentong nguseup sia pangadulan babah. Sia anu pangadulan mah tadi main aing. Sia kehet teh. Nguseup sia ku aing lamun ngajak-ngajak si Faisal ku aing sia dijabrot teh dulu. Cak cek ku aing sia. Sia. Banget hurung goblok. Sia ka dia tilu anak ku aing direncapkeun goblok. Aduh, sia mah. Sok kehet. Ya. Main gitar tuh ngompol lagi. Lai 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 lai. Aing pengangguran tapi aing berbahagia gitu. Aduh. Aya gitar. Bisa ku aing pakai ngamen eta gitar. Usahanya. Cokot ku aing. Pan aing ke di Satria bergitar ya pakai ngamen ke pasar aing nang duit. Budi, gitar sia nu itu dijual mah? Nu mana? Mana nih teh heula? Tah pan geus eueuh itu mah geus pajiat mah nu baheula mah. Aing butuh gitar, aing sok hayang di gitaran hiji penting. Dijual mah? Eueuh gitar lagi sepajiat tah tahun iraha teh teh mah tuh mah. Jet kumaha pan teh heula geuna asa dipake keneh. Eueuh kuy nu aing mah geus diduluk meureunna senara ge lalesotan mah tuh ge. Tar dipake terus geus lila mang. Sanu ngajual gitarnya aing butuh gitar euy. Keur butuh pisan gitar mang. Mata aing nanyakeun genah pan aing keur butuh, hayang aing. Ek diajar gitar aing. Heudapan eueuh mangca aing geuna. Tanpa sinar bulan sesepi diriku. Blok-blokan gitar teh mah. Nyawa tah beuli wetan Mang Nur. Keur naon bos? Gitar saya tak. Gitar aing lah mana dibawa ku aing oge. Mun gaya boga gitar di mana Atuh dijual? atuh gitar aing mah kumaha? Ek dijual mah? Dijual. Hah? Aduh. Si Gana mah ada kipli butuhin gitar. Jual wae kitu ku aing. Ulang ditanya teh, dijual moal. Masalah dijual sih gampang, cuman aing masih kena nyaah ieu teh saperna mah euy. Tapi lah ari ka harti mah meureun ku aing dikaluarkeun oge. Nyebutkeun ka harti kumanya ka harti lah mantek itu geunang ku aing di duitan. Ieu masih kan aing baheula mah beuli we mang halus. Nya ngentring kene bisanya. Yang dikeluarkeun sabaraha ieu?
poe lain 200 mah dikeluarkan. Mahal-mahal teuing. Mahal-mahal teh kumaha meulina ge gope. Udah gue pegangan gak anyar makan kurut cuma geus burak ieu na genan tuh na geus. Halecet. Hari gitar alus tah tinggal di sisi-sisina tuh aya lisan. Heeh pan ieu mah geus butut lah geus lila ieu mah gitar lagi kitu ieu na geus darwat kieu. Oh, sok dirinya bukan duitnya sabaraha eta sok buru. 100 atuh. Bang. Tadi geus pegat deui tah hiji. Pegat kumaha lain pegat atuh sia mah eta mah lain Sok dibeli moal. 100. Spego lah. 125. Ya, 15 buru erek mah buru. kurangan gak tuh 10.000. Nah, sorry. Atuh dah meni nawar teh kawas nawar asinan. Terus sabaraha jadina? 15 aku aing buru. 15. Heeh. Heuh sabar atuh Suneo setan ka bina ting ku aing dibayar ieu. Neo si Neo kawas sorangan si Giant. Mau 100 wae ieu. Ari sorangan eta geus dimurahkeun pisan kurang teh mang. Tah, tuh ku aing bayar. Bener-bener tinggal nawar dina bulan. Bisa jadi milik aing ya. Heeh, napi artosna nyanggakeun barangna. Sing awetnya anya. Mohon. Aing ka ditu nya. Jor ka ditu lah. Bye. Aing mah mere mang. Wow. Uang dengar. Ya cek aing milik mah cek aing ngenan. Ieu mahal ieu gitar. Nya padahal mau meuli nya. Mahal lah lamun disalkeun mulia. Eta nomorna kana gope mah ieu. Lu aing ge bare itu hadiah ulang tahun 300.000 mang. Oh, komo ieu mah harus kene ieu mah. Biasa wae ieu mah. Kita marketing dagang. Gope mah lancar ieu. Cek sing aing ngalagu aing mang. Enakeun. Kacumponan ya namanya. Heeh. Aing bisa gigitaran ieu mah hareupeun bebe anjing make lagu mesra teh nya. Tong di pos ya? Lah, embung aing ngomong lah. Ji gue emang lah corangan. Kumayap. Aing bisa carekan Cong gitaran, cong nyanyi di ditu ya. Moal lah bisa carekan gue nu aing kajenting di dieu. Ji gue jig. Jadi dia main dong mana bisa nyarekan aing di pos lah. Oh, ji Bang, gue. belum mana? Moal mah. Geus eta gitu mah. Aing ka pos heula Rik. Oh, siap mang. Gitar aing kemana ini? Diomongan ini mah, pasti ada yang mawa, boy. Dahut. Kau tinggalkeun sakedeung, pasti barang teh. Bang. Sinarian di dia atau dinas? Rek balik puguhan ge. Aing boga gitar anyar, Bang. Gitarnya halus sekali, paman. Ya jelas lah. Lumayan timang Nur. Timang Nur. Heeh. Nah, bisa gitu kan gitar? Bisa tuh. Pan keur diajar. Sabjek. Rek nyanyi lagu naon? Lagu naon anu ngeunah? Pan keur diajar keneh ieu teh. Coba cik salagu. Beredar sang bumi mengitari matahari. Bisanya bisa. Geningan. Ya jelas aing bisa dong. Cek teruskan cek. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Alisnya. Bisa gitu nama. Insyaallah Bang, beureun isukan teh urang teh miluan audisi Bang. Audisi. Ya, dek naon gini anu dina eta teh? Dek opat naon teh? Dede Sutarman. Aku Dek Sutarman kumaha? Eta nu lomba nyanyi teh geuningan. Heeh. Dek naon eta teh? DA-nya. DA. Urang teh rencana teh rek daftar ka dinya, Bang. Sugan we atuh aya milikna urang teh. Tapi tempat gitarnya mang Halusnya? Halus bener. Emang halus gitarna ieu mah. Wani mah gopegenan. Dijualnya murah. Sekarang 150. Beredar sang bumi. kira-kira. Naon? Salah gitar teh mah. Kumaha? Ieu mah gitar aing mah. Gitar aing kumaha aing karek menang meuli ti Mang Nur. Aing teh dari tadi di dieu lagi gitaran cuma hayang ngompol digolerkeun gitarnya. Nyaho-nyaho eueuh. Ah, ngaku-ngakui mah gitar uing pan duit uing 150.000 dibikeun. Teu percaya? Nya henteu lah. Ya, Ujug-ujug diaku wae na kumaha. Tempo fotonya nih. Foto aing keur gitaran di pos. Aduh, Gitaran nu ieu lain. wah ieu mah sarua meureun ieu mah gitar Teu lain. bisa tempo talinya atuh talinya tah.
Apa nuing karek menang meuli ya nak kumaha? Nyaon atuh ieu mah. Nak kumaha tuh nak beren aing jadi rugi. Ieu mah kita ruing masuk da aku kitu geuningan. Milu ka kantor. Hah? Milu ka kantor. Naha? Hari hayang aya bukti mah. Ruing mah kita ruing mah. Kita ruing ieu mah. Teu bisa. Teu bisa kumaha? Gitar nu aing ieu mah. Kan ieu aya buktina. Pan ieu karek menang meuli wing ieu kita timbang mur ieu. Sakirana ayeuna teu dibikeun milu ka kantor hayu. Aya banyak. Berarti di dinya nu mawana. Nah gitu. Kita mau wing mah sumpah menang meuli ieu Nu mah. bener. Benar wae. Ka mana ieu mah? Ka kantor. Naon? Ayo. Milu ka kantor mo. Banyak sama gitar urang aku mah karek menang meuli. Ya, nah itu dari mau gitar urang. Gitar aing. Atuh ya mah aing kalau karugi goblok. Isi noeo ya mah anjing ngalampahan anak goblok. Bang, gitar aing dibawa ke mana, Pak? Aduh, kenapa nih? Aduh, anjing makan nyarian. Aduh, kurang tuh. Aduh, kenapa nih? Ning, ngajar dong naik halang ka dieu. Naik siak naon? Ngajar dong aya modal. Hayang modal. Heueuh, naik siak ka kan seueun. Kontek kunaon kan? Sia ada atuh nuturkeun. Sia di sarwana paisa kan nuturkeun jadi aing ge nuturkeun. Heuh, aing pandiri jadi piluan. Aduh, sebandaya naon. Iya, tuh. Modal.